cepeng si deku. Ibu Mama Hapunten abdi lahir batin. Doakeun abdi dirangkul mamahna sok harewoskeun kan sepi mama dinten ieu rangkul Agung dipeluk doakeun abdi hapunten abdi naon hartosna abdi gumelar ka alam dunya lamun tanpa pangampuran jadi indung jeung bapa ngalih ka bapa neng is bapa teh tangkana darajat bager darajat kabagjaan darajat kasayan kanggo salih bapa abdi hapunten Bapak nu ninggali ampunan anu kasuhun di doa anu diseja kasuhun di doa anu utami cekap bager dirangkul bapak nasok karewaskeun kana tepi bapak-bapak Bapak teh repot ku abdi, sesah ku abdi dinten ieu abdi bade miang rumah tangga. Bapak sing damang sing sehat tiasa nyaksian abdi rumah tangga. Aya dina kabagjaan. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jang jodoh babaring hidup rezekina. Cekal Pak Agung, mamah jeung bapak tos janten dua. Ngalih ka mamah ti Cirikit bager oge neng ngalih ti ka dieu ka mamah ti Cirikit. Cepeng yang kakang sungkem pangabakti kasairan bangkeut kasepan aki urang hirup babarengan ditampik pisan ku mamah jung geura lumaku beral geura miang insyaallah sarire aya dina kabagjaan lahir jeung batin alhamdulillah cekal kanawi lulus banglus suri waras doa ti rujak cepet kadona ya anggeutna siap bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar hiji dua mana diwabun alhamdulillah kemudian selamat lahir pada dituang berbayar pada dituang makan doa yang sabios terus aduh nek pewe apa ini yang ketan urip siap bapak ini awas nempel we Pak Agung tempelkeun oke Pak Iis tempelkeun we oke siap hiji dua mangga pada dituang kan alhamdulillah atasnya lajeng aina mana orang hutan we oh ke bisa waktu dua tilu bagi dua ini dua keras sok silih huapan siap tangan anu teu nyepeng nanaon silih cepengan romantisnya hari ini cepeng tangan cepeng iya payun tetep ada lebengan paling patutlah rasa tahan adalah sejenak tahan subhanallah alhamdulillah cukup tahan
tangan apa cepat-cepat dengan penuh romantisan. 1, 2, 3. Mangga silakan. Alhamdulillah. Cukup. Menghadap hadir. Masih dulu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ayo hadir. Masing-masing. Hirup inar tangan kudu seperti anak ayam barang kubrak. Tina sayangna terus milari milik rizkina. Siap kurang betul kuruan. Hiji kaluhurkeun, 2 kadapkeun, 3 goyang. Iya. Iya 1, 2, 3 ditarik acungkeun neng. Alhamdulillah 2 nana arageun milikna. Ya pamarengan milik Rizky saiki udah karausan. 1, 2, 3 tahan 2 jamaah. Ya 2 jamaah agung terus we genting cak-cakeun. Cangkeun genting apa tadi apa neng tos neng angkat sakeling neng angkat eta cowetna kuat ieu mah orsinil keneh cowetna ndokna tos kumaha neng ndok atos kumaha ucap ndok buta bebas alhamdulillah neng saina ka diwasu keuna ulah dibebaskeun cowetna engke kanggo nyabak sok neng awas dibanjur dapat sampai enak si AA mancur banyu hirup pang lokat raga sukma atos nama lebat gede ke sawerkeun itu teras tisu lapna naik tisu lapna dilap tong tarik deui ngelapna ameh deui nueun si AA daya tisu aya tah ti mamah wae nya mah sok dibantuan dilap 1, 2 tilu lalauran ngelapna ameh si AA teu ngajarete di nueun kitu. Alhamdulillah satuhu sakia si neng kami janten saroge. Masya Allah, alhamdulillah. Cekap dianggo deui. Artos kan dilebetkeun di kana kami neng artos. So, 5,5 juta kana sawerkeun sakalian. So, alhamdulillah. Ada 2 bagian handapna disebut bujur kendi, luhurna hulu kendi. AA nyepengna nu handap tangeuy tah. AA nyepeng bujur kendi eta hulu kendi nya neng. Kedua neng kep ameh teu lepas nyepeng. Gitu pinter. Nyepeng di hulu kendi siap. Angkat kaluhur 1 dedetkeun ka handap 3 digoyangkeun siap digoyang asik 1 angkat 2 tilu sakali deui neng sio 1, 2, 3 goyang lajengkeun opat abukeun ka handap lu. Alhamdulillah sagala pupus neng